Coba bikin yang pakai oncom cenah teh. Gaskeun lah urang nyeun kerupuk ojai make oncom. Urang gorengkeun heula ayeuna kerupukna minyakna kudu panas. Bari tadi can pati panas ieu teh teu beukah we geuningan. Anu hoream ngagoreng mah meuli we di toko cemilan biasana mah sok aya ieu teh kerupuk mie teh sabal. Siapkeun bawang beureum, bawang bodas, cengek, cikur. Bari jeung ieu mah tadi bawang bodasan da eueuh bae lah. Rendoskeun kabeh sing lemutnya besti paling hoream ngarendos teh da. Ieu teh pati lemut bae lah meh aya bukuran cengekna. Terus kitu gorengkeun sing asak ngagorengna nya meh teu bau bawang atah. Tah ayeuna oncomna tutu teu kudu lemut teuing. Terus kitu gorengkeun we hijikeun jeung bumbu nu tadi kusang kaseng sing rada asak meh teu bau oncom atah. Terus asak asupkeun caina. Suka we kumaha niat caina marek sakukumaha ge hayang loba tamahan sing loba abi mah saeutik we meh loba bukurna. Bumbuna mah biasa we bumbu sedap, uyah, peci, gulaan, aseman hiji tadi teu kasebut. Bawang daun we terakhir besti. Geus rada ngagolak geus we angkat. Ngeunah sia besti nu aya bukuran oncom kieu mah tuh. Jadi aya gayemeunana teu kot cai hungkul. Urang cobaan heula nya besti. Tuh budak ekot pipilueun nyocol-nyocol tinggal didang ngeunah cenah seger. Neangan bonteng dina kulkas teh eueuh poho rarasaan teh aya bonteng besti. Ieu nyaan mun dibontengan ngeunah cigana teh kuahna teh. Kitu di basoannya jadi soteng, baso bonteng kerupuk koneng. Dahareun legend ieu teh biasana lamun aya teh bulan puasa besti. Ieu ngadaharna teh nya tuh dikucurkeun terus huapkeun. Jadi si oncomna kabawa ka dahar besti. Kayak isuk deui mah urang nyeun di basoan di bontengan besti.